Assalamualaikum. Ini video pemandangan pesawahan ya di sekitaran Kampung Nagara Cinta, Tegalenang. Dan ini mulai merekam dari Kampung Situkiruh nih, yang ada selokan ini Situkiruh. Puntennya ieu teh nyariosna da ieu kumargi abi teh wawasana kirang luas teras pendidikana oge. Aduh, mung dugi ka kelas 3 SD simkuring teh. Malahan sekolah anak kita ieu tah nu di dieu tah anu kakarekam di SDN Situwangi. Aduh kanaon hilap deui ketang namina mah. Ya pokoknya mah di Situwangi we lah sekolah SD nanti abi teh. Malahan mah kapungkur teh sekolah teh di dia yang ngocai cingkara jeleng da kapungkur mah ayeuna mung dugi kana pingping teh kapungkur mah asa jero teh kitu resep dari kampung abi mah teh aya cai aya di dia kan aya cai solokan tapi resep teh ninggal cai teh ya oge abinya terus nga YouTube kieu ngahajakeun yang ngarekam ka dieu inget baheula itu leuleumpangan ka dieu teh. Naon katanya nyariosna kieu teh nya harap maklum anu penting mah jadi video. Tah itu teh anu dihanap eta teh bade kalangkungan ku abi eta teh bade karekam anu katinggal ieu teh tu nu aya jalan peluran eta teh. Teras deui tagang nu ieu teh jalur akses ka kampung abi ieu teh jalan nu ieu teh kaluhur ta eta gunungna tuh katinggalna mah sapertos gunung padahal di atasna teh eta teh kampung simkuring dinya teh kampung Cibodas, kampung Cigirang, kampung Cimalingping. Tuh gunung Cikuraina oge katinggal mung nuju kieu mah alem naon gitunya katinggalna teh kirang endah. Salaresna mah isin ieu teh ngajicing-cing kamera teh tongsisna oge dugi ka pepeletrokan geuning eta tiasa diatur di sae da aya jalmi itu rada disumputkeun sakedik ku abi teh. Parunten tuh kan ieu kalangkungan nu tadina karekam ti luhur teh jalan ieu teh. Ieu namina Kampung Tegalenang ieu teh pami telepat mah. Da kapungkur mah teh bumi di dieu teh. Kayenakeun janten araraya ku itu nu katinggal itu daya kapungkur menuju abi sekolah mah di dieu teh aya di teh sawah unggul malahan mah nu aya teh parunten anu aya teh kapungkur teh di tihang listrik anu ararakeung geuning daya nama tihang listrik teh aralit. Kieu wae teh bebeletrokan wios we nya. Nu penting mah endah we ninggal sawah. Da abi ge resep. Da ten abi mah teh sawah kieu nu aya ge naon jukut pelak sareng tangkal cau. Teu aya pare, teu aya naon. Itu nu katinggal nu aya haseup eta teh kampung
Duh naon dehnya hilap baru disebatkeun Cilame pamit lepat mah. Ieu kampung Nagara Cinta. Desa Cinta Nagara. Ieu teh apruk-aprukan ka dieu baring medio teh sugan gitunya, sugan aya dihanap teh nuju dibangun akses jalan saurna teh dihanapeun kampung Nagara Cinta teh. Kak, Mohon kain putih dikieukeun di tengah sawah teh lain artina menyerah guys. Ya teh duka naonnya, duka nyingsieunan piit, duka ciri tos di kasih obat, duka kumaha eta teh pokokna namanya sok sering ditanceban gitu di pasihan lamak bodas nganggo tihang dina sawah anu parena name kieu teh. Pokona satu acan kieu nama beleut pokona mah strek. Pami pemandangan nuju sae mah ninggal di dieu teh pokona mah Edwin meninggal Gunung Cikuray teh. Saya pokoknya endah, cuman ieu mah da mun nya kitu teh nuju alem badai hujan padahal ieu teh punten namanya oge tabu salapan ya teh teu acan tabu salapan oge. Berduanya parunten punten
tah sawah eta kapungkur mah bete dinya teh resep ngurak padahal ayeuna mah rame na YouTube oge ngarurak merarancing gitu ieu. Alah beunang aya cuman mah jukut tapali dia nama di kampung kurna emang kampung gitu di kampung kurna gitu mah benten sareng anu di luhur tadi parunten punten Walah guys, ternyata teu acan dikeureuy deui geuningan jalan oge. Tu benten tos katinggal kieu mah jadi kumanya. Berarti ieu teh nuju disimpen heula jiga nama di mah tu aya jalan. Sareng deui ieu mah tanah tos kieu mah tos kagalei ieu, kagalei tos teuas deui gitu. Disangki ku abi mah bakal menuju di Haranca gitu ya ternyata geningan teu aya. Omun lurus nama tuh lurus tanu atos mah peluran eta kan nikung kan teu lurus 3 motor gitu teu enten mungkin supados naik juga nama mobil dari motor mah tos naik di oge guys KDA aduh sakit tuh heula panginten nyarios nama tapi video nama bade diteraskeun anak hatur nuhun kanu parantos nonton videona hapunten bilih maaf kalau nggak ngerti bahasanya malum karena saya orang dari gunung di kaki bukit Gunung Cikuray janten nyariosna oge ya ngomongnya gitu nggak bisa lancar bahasa Indonesia gitu jadi ya beginilah Sunda mah lancar gitu nyariosna janten ya maaf kalau ada yang nggak ngerti gitu bahasanya. Tuh kan ini jadi lurus tuh nantinya mantep lah bisa sesorodotan dia. Oke, hati wilujeng teraskeun nonton. Second production channel.